Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nama abdi Kevin Ada Nugraha ti kelas 10 bade ngadongeng anu judulna Sasakala Gunung Tampomas. Kacaritakeun gunung gede anu aya di Sumedang ngaluarkeun sora pohara pika keunana. Sorana ngaguruh tina puncakna kaluar haseup campur lebu anu hurung. Ieu gunung kawas-kawas arek bitu, rahayat Kabupaten Sumedang harita pohara rareuwaseunana. Kumaha balukarna lamun eta gunung gede bener-bener bitu? Teu kacatur saha anu jeneng bupati harita, ngan eta bupati teh pohara toeksana karahayat, budi asih sarta bijaksana. Atuh sanajan can kalaporan ge, anjeunna parantos undingaeun. Kumaha tagiurna rahayat? Anjeunna teras ngemutan sangkan bisa nyelamatkeun rahayatna. Ku pangrujung kanyaah ka rahayat tea, anjeunna teras nyepi di hiji kamar. Sejamu jasmedi nada pituduh ti para dewa. Susuganan ku jalan kitu anjeunna tiasa mangadep kayang tunggal. Di pasihan pituduh pikeun nyalamatkeun rahayatna. Ku cengeng-cengengna nu mangadep, alhamdulillah maksad Kangjeng Bupati tinekanan. Dina hiji wengi, Kangjeng Bupati nyimpen kasumpingan hiji aki-aki. Eta aki-aki anu nganggo-anggoan sing sarua bodas teh. Paksa sauran anca pisan. Putu eyang anu kasep, iyang geus terang kumaha kabingung hidup. Eyang hayang mantuan sangkan rahayat hidup bisa lepas tina kahariwangna. Eta gunung kudu ditumbal ku keris pusaka kagungan putra dalem anu dijieun tina emas. Poma hidup ulah dek ngoretkeun, tah sakitu bae ti eyang. Sabada sasauran kitu, eta aki-aki teh les bae leungit tina impenan Kangjeng Bupati. Setampina eta ilapat, enggal bae Kangjeng Bupati kaluar ti kamar sarta teras nyandak keris pusaka. Enggal anjeunna angkat ngajugjuk ka puncak gunung gede. Rurusuhan da sieun bitu manten. Najan rahayat anu keur bingung nyaksieun Kangjeng Bupati angkat ka puncak gunung mah teu tegaeun ngantep. Bring bae naluturkeun. Sadugina ka puncak gunung gede, Kangjeng Bupati teu talangke ngannung bae eta keris teh dialungkeun kana kawahna. Rahayat anu tadi naluturkeun teh ngan bati colohok, da eta keris teh estu kageget pisan Kangjeng Bupati. Barang eta keris geus dikawana kawahkeun, jep saharita sora anu ngaguruh pika keeungeun teh jempe. Lini anu geus lila karasa, harita mah teu karasa nanaon. Sabada leungit kagetna timbul kabungah rahayat teh keur bae surak bakat ku atoh. Sarta tuluy sumujud ka Kangjeng Bupati tanda nganuhunkeun. Sakabeh rahayat ngaikrarkeun seja satia satuhu ka anu ngaheuyeuh dayeuh. Eta maksud kasetiaan rahayat teh ku Kangjeng Bupati ditampi kalayan dareda. Bakatku bingah. Bingah manahna lantaran bisa nyingkahkeun balai, bingah lantaran bisa nyalamatkeun rahayatna. Tah nyati harita pisan eta gunung katelah Gunung Tampa Emas, anu saterusna robah jadi Gunung Tampomas. Ayeuna mah teu pikasieun malah mun parang poe pere mah sok rajeun dijaruk juga nepi ka pencakna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.